Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade kasaha, Neng? Ibu punten dupi Merina aya. Hah? Mari. Mari ibu panggilkan di salah atuh, Neng. Punten sanes Meri. Oh, Mary. Sok atuh mangga kalebet, Neng, ya. Urang jalan heula Merina. Bios we di dewe bu ngantasana. Oh, atuh mun upah kitu makin ku ibu di kendaraan heula nya. Nuhun. Neng. Ya mah bentar. Itu Neng ada rencangan di luar. Oh, iya mah. Hai Mary, atuh siap? Udah. Yuk. Bentar ya manggil mama dulu. Iya. Mama. Iya Neng, aya naon? Kita mau berangkat dulu. Oh, muhun sok mangga. Hati-hatinya di jalana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nu jadi jalan sareng Mary. Kunaon? Oh, mohon. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nanti saya aja. Dan ada. Kurata. Assalamualaikum barudak. Waalaikumsalam. Punten ya Ibu Toa. Barudak, janten ayeuna Ibu bade ngajarkeun salah sahiji paninggalan budaya arurang nyaeta aksara Sunda. Kumaha barudak kersa teu diajar aksara Sunda? Kersa, Bu. Ibu, punten bade naros, nah ayeuna diajarna di luar. Jantennya barudak, ayeuna tengah aja diajarna di dieu supados benten siga biasa mah. Ibu, benten itu apa? Mungkin maksud ibu Banten Mary. Sanes Sinta, benten mah sanes Banten. Janten Mary, benten itu artinya berbeda. Oh, jadi begitu, Bu. Bu, aksara Sunda teh nu kayak gimana? Janten barudak, aksara Sunda teh nyaeta salah sahiji warisan budaya anu kedah ku arurang dijaga. Arurang kedah ngamumule ieu aksara Sunda. Kukituna, hayu urang belajar aksara Sundanya. Siap teu diajar aksara Sunda barudak?
Tah barudak janten sapertos kitu aksara Sunda teh. Kanggo ayeuna diajarna cekap dugi dieu nya. Kanggo Sari sareng Eni tong hilap ajarkeun deui rencana nyaeta saya teh Sinta sareng Mary belajar bahasa Sunda nya. Buntu siap. Sok ayeuna mah aruih we. Sok ayeuna mah aruih yuk. Jatinya langsung wih. Yuk, Bu. Waalaikumsalam. Neng tos euy lesna. Mohon apa mah? Yuk atuh lebet. Kumaha tadi lesna, Neng? Muhun lancar mah. Oh, diajar naon wae, Neng? Tadi teh diajar bahasa Sunda sareng aksara Sunda. Oh, mun atuh sok jigera ka kamar geura beberes geura. Tiba. Mulai dan itu siap. Atas tujana. Ya tuh. Ayo. Assalamualaikum. Mary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Iya. Ayo duduk. Kami ini nggak tugas teh. Tah aya jadi bisa aya les. Ya aya tuh orang salah dia di Jakarta. Jadi ame kayak itu teh. Sarang ayo. Halo. Sampurasun, wastapun indah Pratiwi. Abdi di dieu meranket Mary. Sampurasun, nepangkeun wasta Putra Isan Hirati Sipa. Di dieu abdi janten Sari. Sampurasun tepangkeun sumpuring Dadaya Siti Halimah merankeun janten mamahna Mary. Sampurasun, wastapun Tina Suhartina. Abdi di dieu janten sutradara. Sareng merankeun Eni. Hai, tepangkeun nami abdi Safiana Leoneta. Abdi merankeun jadi Sinta. Sampurasun, nepangkeun wastapun Tina Raini. Dia abdi janten Sampurasun. Nepangkeun wastapun Eren Triana. Abdi di dieu janten kameramen